badannya udah gening kumaha kieu jadi minantu istri mah. Sok katempuhan kumaha mitoha teu aya mah. Ih, katempuhan nyangu. Ih geningan ieu biasa, seueur ieu seueur bangsalan, seueur hutan mah keur ditapikeun heula. Ya Allah, ieu mah paksa melikat kacida, melikat yang tereng. Ya, pulungan tah, bangsal. Pulungannya kemana badan mana sore deh ya? Pulungan kok. Mana minantu? Tuh sisikan. Aduh, iya make baju cenderung hajat. Iya. Ih, kena ya maka resep baju iya. Ma bau kelek boa. Tuh ih, nani ayam. Iya mana kaca centilan. Iya mana amit-amit boa bau kelek. Iya. Jangan tuh gerakan itu. Nyangu. Mana kagejan kode labung ke eta. Iya. Ya Allah, sana tadi tinggal kenisikan kira oge menikah arek ngahgar. Kada sahe gani ieu seengke. Asurukeun. Haseup da nyangu dina hauma. Deui. Kami gini ieu nyangu teh ngari we. Nah gini eta siga ada ya Allah terus asar cikene biar teh jam 2 ya Allah jam teh menit kerasa bade gegero heula bakal make baju gegejedan tuh bieu ya. Da bakat. Nah, kitu mah. Nah, tuh. Kegejedan cara karek. Iya, resep kunaon deui mah. sungit geus Bau mani hasam ih. ih kumaha nya pamun teh hari dideng kieu ih sieun jadi kokoloteun we yang skincare tapi salaki can ngaweso ih kumaha heueuh boga sesuatu. Da bumi tuh hati teuing ka mana ka paranye meureun. Mau kacilieun meureun dicokot seutik wae mah. Lumayan kan. Kebalik gitu kan. Utik deui. Tuh itu hati can balik. Aman ya mah Lain bawa naon minantu eta? teu meunang naon midor sampeut Eta mana naon main nempok. ulah bisi hayang Nempok mah. deui Aduh, sampai kalau namanya aja parean di mana menang dong? ek dijual ka Mang Ona we skincare Skincare kos matak mahi biar pare sakieu. minta atuh Minta mama nu kudu bebeja. Mau. Ya, jojar. hayang demi skincare umi kulit pepe Besok lolotikan di dia mah mana pernah yo. taruh Ada kon. Skincare. Naon skincare. oret Kaitu. badan nyair itu teh gaduh jengkol anom bade dicoelkeun kana sama Putra Jair bangunkan nikmat jika nana teh ye nyak kumaha ngalana geuning teh di pager kemana jalannya teh alo menibuni-buni teuing ngager teh bangun kalau di ala kuminantu gimana mitoha teh Tuh kayak di pelak mama rontok jangan ngoge ieu. Teuing nya. Lain menang jiga minantu itu reka mana ngagugubug ayakan. itu kan turunana oge hese di pager
Ih, langkaning itu jair nakat meniranghat gitu. Kumahanya ih. Deui. Hadieu gitu. Hese uliang hiji-hiji acan. Arek madog jair. Ingit lah ini. Lain nang sakumaha maneh menantu teh bangoy teh nya. Pagablog ulah mitoha teh hayo hayang madog. Pira aku kuy bang makan aku lah kan ka gejed dilo jare kumaha ngalana. Tuh gejed dilo kitu geblog pakaianana ge. Rese Ah, diturunan arek diturun mana arek madog jairnya. Nih. Tadi seko. Yang iya yang sama jair. Arek ketep lang kan itu nang ge. Wah, gora. Itu nang dikagetein. Arek ngogen terus. Tulak jair teh. Aku game kieu-kieu tanya sekalian. Itu. Bawa kok. Pagar ku setrum. Oh, isukan malah. Kop. Gua Ini iar. Aduh, euy mangi rezeki mani badag garek kabejaan minantu di mana? Minantu teh nya bieu di goroan teh. Sampai teh. Adio umi mana rezeki ya mani ka badag. Waya ka dia buru. Waya teh buru. Naon deui Umi? Naon eta teh? Mangi rezeki mani panjang molonton dodas. Naon? Kajrut lain. Nah, ya tuh so GR. Naon atuh orai? Lain, pokoknya mah nu ngeunah we pada suka sararea oge. Naon atuh? Aya huluan kitu naon eta? Rai, mun mau nonton panjang. Naon sih? Ya. Meuntet panjang naon? Mau nonton panjang moda askan aya nu bogaeun batur mata. Ih, atuh meunah nu kieu meunah ieu kakukuk di sayur. Mun GR kana kanjut. Subang teh kan sakajrut tadi mah. Nu kieu nah ieu mah. Umi geuleung Umi mah. Ih, aku mah. Abi di sayur ku abi. Nanti gak singona. Ge ais. Tuh. Wah, minantu teh cepet menikah GR. Kanjrut teh nu bulan panjang.